naon gitu badai maksud naon kak saya udah nggak Bumina Bapak Semar itu oh ente tahu sak bohong ada dimnya ada yang tanya badai depangan Bapak Semar lu waduh itu naon abdi gitu kan terus terang terus maut sama Bapak Semar waduh Gusti iraha abdi gitu kan terus terang Bapak Semar begitu Semar ay Semar mah aya kene ke anu teu aya bapakna Bapak Semar bener ada polisi mau ulang bohong belum ada saya nilai sapasnya ulah belit iya oh Semarnya mah aya lu teu aya teh Bapak Semar oh nya lu pisaira apa tadi bisa ngambeun saha di Yusuf wagu batu sama kena itu ya mau percayaan pada di Yusuf makasep atau nya baik dari mau gitu bersyuting karena di shooting itu kadang-kadang boleh patut ayah kalau pengkat abdi nyonya Igun aduh Igun ya tapi kalau monyang gitu urang mana? Urang dia oh urang dia panggil tetanggana Bapak Semar aneh oh tetanggana Semar aneh tapi abdi teh anakna ulah ieu nu cika abdi nomor 2 nomor 3 anu juga bengkel nya kana sayur ayeuna mah sigareng teh dikari kieu namun lagi terus gentol jadi pucok nah oleh siap isi bulu si gareng jadi benar domba mengading sok dibuli ada teh ku gedein donat abdi cepot lah iya temang cepot nuhun abdi cepot sujana iya pun adi dawala sutisna Dupi kalau muha Kapolsek Kapolsek mana? Kapolsek Cisurupan Kapolsek Cilawu upami ieu Kapolsek Singajaya pang jauhna ieu bade nepangan Semar bade naon aya taroskeun we ulama ya terus apa sih amuna ieu mah kamari we abdi anakna naroskeun cikeun Jerman ieu jeung Spanyol kumaha nu elek nya ai nu elek teh sira ka Inggris tahu atuh nya Mang, dan Mang Cepot, abdi
hakim parantos netepkeun non rupaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Wah, jaksa ieu. Tukang mariksa juga. Hanya kawin di zaman kiwan tukang mariksa dipariksa. Karunya. Jadi lawan margina sampean rak-rak diharapkan pula aya kejadian takut. Belum. Beres ada. Sabi-sabi sak kaula teh. Nya dikesakeun sampean bisa damang deui. Nuhun atuh deh. Wade nabi teh. Syariat teh. Aduh, burat nyuhun, burat nanggung, burat nerima geunana teh. Seneng jauh raja. Kosok. Sami saya ngambil kosok. Alah. Abdi dia aya kejadian jeung kana rompok teh. Oh ka bumi. Muhun. Kejadian apa? Ngawi kurang. Paranormal di aslina kabeh itu mati. Kayak gitu. Ya paranormal teh meureun eta mah lempar batu simuji tangan. Bulantaran manehna meureun ke mana rati tuduhkeun eta pun bapak. Kasemar. Kumaha? Naroskeun jeung di astina teh cenah saja mana ti wah kaayaan riweuh dina sagarupana nya. Hareun hengkul dengean rakyat-rakyat ngadara remo mahasiswa terus katuruk-turuk cenah cai saat nu kawalungan yamuna anu ngamuara kawalungan gangga. Tak cenah gara-gara ieu talaga pancuranana mendet. Sila saing teh cenah dipendet aya nu mendet bisa kakocorkeun tapi kudu minta tulung ka Semar. Pancuran talaga arum teh. Laden maksa aipun bapak teu ningeun. Rupi sampean, kamu abdi teu terang. Abdi teu terang, abdi teu terang. Ieu teu apaleun, pun bapak teu ningeun. Nah itu deh maksa kumaksa-maksana eta urang astina anu sumping teh keukeuh pun bapak teu ngawaler itu maksa dugi ka pun bapak teh dibanting teh eta teu ngeunah nama mana teh sendiri eta oge ku abdi teh dituduhkeun ka itu sing teh ka situ bageunut nya antara pe ka situ cabuang. Tak itu ulah dalas pun bapak teh meninggal dipaksa dijebrot dibanting teu nah atuh kuring anakna baga emut nya sakuat tenaga atuh abdi teh ngabejaan manehna sing teh ulah ngayakeun tindakan anu nanti ulah nepi kana fisik era sangam sim kuring teh sing teh salawe jeung nemongkeun kelemahan jebrot we abdi dibanting teu nah itu ayah hapan hidup bela diri sekali mainnya diantep abdi teh dak hitung padina keterangan oge lamun dicabok batu cabok deui dan leuwih ada sobar sekali mah 2 kali 3 kali 4 kali pasti gemek lawan bodi mana beleh nya dialungkeun jarak-jarak di dieu Kek ayeuna si bapak anjeun kumaha ayeuna Semar kumawi duka kumaha puranan aat nah atuh sampean cicing kumawi deh cicing tulungan deh gede kalau masyarakat mau teh nya abdi gaduh kaos kaki anyar dan kaya kaduluk nya jadi pololo teh di dieu beli mana diame kaula aya nu gelo mah tulungan
bapak mana fisik mahal ayo kadang-kadang jelema teh jeung rohmati tulung bakal papaliwat ayo sagar lupa kejadian di alam dunia lamun ditapakuran mah ieu modal pikeun ibadah teh perkara nu datang nya ngan urangna sok kaporong sok silok nya ayo juga menang sama cengeng dia di mana dia di kebun hampir ke kapal ni saya nyemputin poek dah hidup udah siap udah hei menang ada nah itu jadi semua piranan lu bejaki Syahurang. Aduh ayana. Allah bebel. Laras pisan sepuluh terang di sini di aja. Kalau pernah di sana terpuji seperti itu. Tadi oke pan parantos di sana mungkin punya kehilangan kajari ngimpi acan di sini terang kereta itu kertas sebab talaga sama bedakeun lamun kiri bedakeun dina harti maneh aya kapala kecewa bedakeun ya rupina Ayo sim abdi kena ngawartoskeun anu sanes-sanes pahartosna bohong. Langkung saya di sim abdi Baku hukum lain tidak ya, palit di Kapolda lawan ini mah kadang orang cak sekali ini mah dibejakeun semua terangmu sirah saya di mana itu anu menete aduh berasnya kawan majamunan saya sudah kawan gangga sumuhun aduh udah dikumaha ku jisim abdi dah terang atuh sanes ahli mah modal tulusnya datang niratang teman salah itu misalnya datang niratang teman sampurasu rapi Pak. Bari. Si Cep, waduh mau jawara. Satria. Waduh, kula sepuh. Ngahaturkeun semah bagus kulit pancingan. Pak, nuhun. Budak kuliah ya? Budak kuliah. Kaulah teti pasantren kenali sabda. Oh, tidak dong. Baunya dari apa? Sadaya-daya kaulah nguping aya ributan wae di. Muat itu raya jaga sadar bisa jadi. Baunya si Andi jaga butuh begitu kan. Iya.
Tadi itu misi apa dulu pada daerah Marui. Ya. Kurang kan posisi deh. Saya ini tetap pemutalannya. Naon margina Semar pada di kandasan. Oh, sebenarnya kasih Semar teh tengah bedakeun di mana ai walu ai Talaga Harum. Sabab pancuran Talaga Harum ada teh mana nyumputkeun informasi dipaksa agar keneh nepi ka dek ditodong ku pusaka. Keur diinterogasi deh. Numutkeun hukum sanajan eta Semar Badranaya ku salira diancam ku Dama Minaharti anjeun partoskeun hukum. Margi di negara yang perlindungan hukum. Ada penyelenggara hukum padorna. Ieu teh ahli kana dari itu. Ade naon Semar? Nu teu hieu teu lahir kaula jadi Semar. Nah, ngikir kaula aya hak di kendaraan kaum lemah. Bisa dari pihak ya. Amron, hamburger. Kudi singsilna komo bari dia ngayakeun tindakan anakna nepi ka dialungkeun. Kumaha kalau jadi korban? Ulah kagungan raos kebaku hukum sampean. Nah teu yakin, nah teu uning ya, yen di dunya kabeh jeung diri anjeun sorangan teh eta alat deteksi pangeran. Anjeun hirup moal lepas tina paningali anjeun kaliwatan Raqib jeung Atid. Anjeun teh geus sakuar kartos kasih kuku pamauluh kasa ku pangabisa. Nah, datang ka dieu aing lain teh kadege dakwah. Hah? Tukangna aing nu kitu bener. Aja tama, dakwah teh cara. Nah, bila-bila teh nya pematahan aing. Saluhurna ditabrak ku ngaluhur cira. Dakwah dari apa? Warah dari mana? Terkebak cuma di rumah. Pengacara si Cepot ya. Orang sebarang sepuluh di si Cepot. Hidir meureun kaula kewajiban manusia nu kana butuh lalang anu susah tadi terus bahulangkeun ka ulah mereka baik. Baik. Nyadan terpoekeun. Urang musik aya di dieu. Lamun aswa tama geus ngejati pakarangan dina hati sampai ade nyaeta nopek. Sok urang kokobelan. Oh kitu. Iya. Sakaratmu aku ladeni. Apa korban di mana aku? Orang wani jadi apa kulanan berada? Haji mula di tiga ya. Surah merata jaya merata. Sekal sabuk dan aku harus pulang partinya. Maju.
Esmer tempe Jingpol lotot dodol. Iya tahan bener. Aswataman ya gula-gula terpuye. Kalau kamu coba kos bola-bola. Abe FSR itu masuk. Nah, tinggal ikut Citra juga. Mana? Bunti tadi mau diasongkan ke Citra juga. Wah, buset itu menit. Ulala ora deh. Di situ pegenit aing 3 tahun di kelum. Dan di situ cangguang. Digodok 14 tahun. Itu es. Di Kamojang di Cipanas aing 7 jam gitu. Bahasa kemarin dulu gitu. Ayeuna tidak lewat jalan bahasa urang anu ngarasa teh. Bang lu dia suka. Tinggalikeun wae. Oh iya teh ada cuma apesna eta jelema dinaangan. Dinaangan. Aja wae angeunna mah teu ngomong. Tinggalikeun. Hari. Segala tidak musik ketika percis musik itu dipakai dewek itu ngan aing manehna musik silat aing musik bari musik bari we naik sok nyeum-nyeumnya lah budak luar biasa. Eta budak orang kita tenang jeung tenang. Bisa jadi turunan kedua juga. Iya. Apa sih kedua? Oh, kolot-kolot. Palingnya mulai kali 30 tahun jadi banyak. Aing mah bisa apa kenaikan ke ini selalu mana euy. Pengalaman tapi ka ujung kuluna ini ada ilmu. Hah? Persan kula lawan. Wetan sama wetan, kulon sama kulon, kidul sama kidul. Dewi lolo kidul teu nyembah lagi. Kula lawan. Ya, jangan deh. Lu tidak suka. Kira aku kesampaian. Oh ini modal. Oh mana? Tong hujan hingga dina pinten dia menit dia kita ya. Benar. Rasa. Cekap. Penyelan tarik itu lebih kau mati hijau deh. Acan. Dengeran ay mereh ayena di tengah pageto utak ketik. Hah? Kumpulan ay percaya.
Ayangnya jika ku hiji ge punah lu tadi coba itu kan hebat kurang dulu punahnya ku hiji ge punah Dengeran dia ada merekok kakaula tapi ku hiji ke punah. Bro. Rakora terus itu. Monya 14 punah ku hiji. Jika yuna mau turunan tibituna dulu kanang gosi kanang gosi atau kanang marmot? Kemahin aja. Ayeuna kene maneh bakal disambut umur dia nyawa. Iya mangga. Sanajan maneh udah pora pintar kata bisa kata. Woi. Bener-bener rock. Iya. Oh, turunan ini tanah air. Baru kana udah naik remek. Utang pati utang bener. Aing kira kumpulnya pas tinggi mau gitu. Oh, turunan ini. Oh, kayaknya loh. Kira aku yang belum banyak pasanya gitu. Lompat aing dah. Oh, turunan begitu. Semar, dulu cepot jeger si lupa. Hah? Tapi kata ngomora ketika kolot kita kelakuan Hiruk kawas semua modar di mana-mana nyian kawan apa namanya? Nyian kalusukan nyian huru hara nasihatnya mau apa hiruk teh wah insaf lu kompalnya lu di hargaan sotesia Lumesya teh dulur pejabat harapan sumuhun kurang tukangan mah dipeulepas mumpung paduduaan jeung aing sok sia mun bener sia jago nah itu dakwah itu sama kalau nyari harus di ditu video jangan kamu mulukan aing direksieun meureun sok mun bener ada petir di siang hari berenang kepada hulu kalah pamurah gitu alah si Semar si Asadiga ngirim guna-guna turunan aing kudu kena ku guna-guna Uci buyah aing dikeum 3 minggu terus sangkan terterak ku di rumah. Urang itu maritis lain tukang guna-guna. Lain tempatnya heureyan batur teluh jeung galonggeng. Urang itu maritis meuli di barat durutan humut ditingali. Tapi di jero dibukakeun rukai. Urang lalamora lain tukang teluh. Jantan Meledak dulu iya durukan humutnya baru karena berat nah bubutan desa lupa juga ini ayo bubuk nurutan Ronaldo ayo nu denger ka aing teh sia eta si goblok eta ya aja teh bani ka aing goblok lu aing intot wah lu aing ngeuleuh goblok
tinggal enggak ada lain. Lain rek nanya naon siapa kejadian huru hara dia di kemarin. Aing mah berbelaan rakyat aing geuleuh. Supaya dikocorkeun walungan iamuna caina ti Talagarum. Ayeuna teh pancuranana mana? Nanakeun anak kasaha? Masih zaman? Kusengar dijawab gitu. Nya kejauhan. Nah, jelema teh nyahoeun sia teh kudu dipaksa. Ada sidik beja di paranormal teh si Semar jauhan. Siapa hidupna segala teh gumantung ka paranormal. Udah mikir. Mata kurang aslinya loba musibah teh nyata segala rupa teh percaya teh paranormal. Sia teh jelema teh nyaho dipaksa. Berarti saya nyaho, naon sia di mana Talagarum teh? Pemikiran kuring ieu teh simul siloka. Foto-fotonya nyawana silo Pak. Waduh. Ya. Lamun sia teh tengah kana hulu aing saeutik kedeuna sia teh kudu bisa silat, kudu bisa karate, judo, tinju tuh di kepolisian leuleut kaburu hingga silat, istrina polwana leuleut bisa judo. Lain seuri cenah. Bapak dipati nanggung euy aing teh pendidikan Polres Garut teh. Dah. Buka Polres ge moal kapake awak bajigrak gitu. Lamun kana nyatu teuing. Urut ieu teh mantan euy geus pensiun baheula mah aingnya di Kapolres. Bukan teh. Ngan tukang sesapu manusia. Dididik. Iya. Aing ge nyaho anu jadi Kapolsek teh dididikeun di Sukabumi, kudu wani heula ngadahar bubur Sukabumi. Percaya ieu. Nah, siapa paling mau ngelain bubur Sukabumi, bubur Sultan teuing. Kalau bayakeun. Hayang dibuktikan. Lamun siap bisa silat, judo karate teh putok buktikan. Neuleuh aing. Kasih orang mencari. Urang Garut tukang silat itu sok, hayang nyaho teu jurusna. Sok buktikan. Bisa mah panjut euy. Aduh lair euy. Mungkin keprok di payung. Untuk kampanye. Iya, calon presiden Amerika untuk kampanye ini. Tuh dikikir, mungkin keprok. Bapak-bapak di payung, mungkin keprok. Pak Kapolres, ada mungkin keprok, tapi mungkin harta. Ya, si goblok gue sanopi kawani, cukup. Ayah kaira. Palingan kana gitu lah. Tidak dulu, rek buktikan, Pak bisa lihat ke situ. Dengan doma tuh. Pasurupan yang terbuang lah.
dukun aduh. Saya kena yang gimana gitu nanya mal itu. Kaluhun di mana wayak kieu wayakna kaluhun pikanut ti luluhurna geus sangat ya aman sakuring mana teh mana mun Garut hayang subur makmur karas Blok Jinawi nuhun rakyatna sepi tentrem aman Patani segitu Ya. beragam saringan pejabat tentrem bapak kepolisian amanat ngerti kita ruhun kana mesti pamere ke di budak 400 banyak kalau hubungan di daerah kayak tukang bakso gitu ya jadi kenipu lah kita cukup bro kepakil kurang tembong sendiri Tontonan gitu bro abang nyelot kejek yang bisa deh silat medel dah deh ya halus kena aing nikah siap goblok deh bila-bila teuing ngerakeun ya aya silat tontonan gitu gerakan hap-hap rek modal gitu ular cepot sedekah hari terduit teh siksa bae baru kana mun aing ngejat begitu turunan lainlah kudu ngejat pasal jeung orang tua maritis sarana tapi kalau aku mau bener dek bubeja kasaha sia aya turunan itu naik kudu ngejat dunia masih kena siap umarangan wah aman toleh rico benar aing mah jebur di Bali siap jebur di Jakarta siap kamari ke Senewen Imom madak siap mah kudu digantung wahaya kampura dewa aman negara teh masih kena aya siap sok anjing gitu aya pejabat tapi kan digantung geus wibawa di hadapan masyarakat. Daerah atuh dalam bohongan rakyatnya. Besar kayak budak tapi kan itu. Sampurasun sepuh rapes ka saya.
itu sate mama ngadoja budak-budak Muci ke budak-budak. budak dari mana? Bahagia aja mah budak di mana ini? Nah, sudah. Siksa gua. Sok kakak. Bapak panggilnya. Ya bibir jadi jeblek. Dua kali. Tenang. Di bulan di patok siapa ini? Tak ada kita hampang lengan gitu. Ya. Cuman, teh kolotok. Kolotok mau gantung bermuni ini. Udah di mana ya kecepot? Telinga. Tanya kene kusiling. Tak kalau di musi lain, kalau kena dewek. Cing atau kasep sakatenane mau temane ngaroskeun dai uang suhu ka negara astina ngabantun paisan kosong mang teh kenging teguran ti raja. Urang raja mah teh proyekna teh gede gitu. Kalau rajana teh pinter teh jamu. Nya. Jeung tulungan nu ditaroskeun ka naon? Aya sirah cai anu menep. Kata lagana nepi ka saat kahandap ka kawalungan jamuna aya teh parahu-parahu nu ngalaut nelayan-nelayan anu di parahu teh. Anu di walungan teh eta teh teu bisa ngalalaut. Saat pansurarana nya bener. Ngaletra kahandapna teh cing kasep. Sabab cenah numutkeun bejati nu urang dipercaya ieu walungan teh anu kurunyungna di sirah cai. Anu eta ngamuarana sirah cai teh dina talaga arum ai pansurarana teh ngocor alatan dina sirah cai bener. Aya koyocokan, cok. Ieu si Semar anu sakuduna nulungan eta cai sangkan ngocor deui. Kumaha carana teu ngabedakeun nya dipaksa. Eta. Saya. Nah, kalau bedakeun nya diuningan teh. Antek cenah geraring di corona nya. Nya. Nuhun. Ieu waleran teh rupina. Anu aya patulah patalina sareng kajadian di negara Hastina. Nah, paminten ku ayana eta walungan saat pansuran Talaga Arum teu ngocor teh. Ieu teh merupakeun hiji simbol kangge urang-urang Hastina akan lebih harewos. Harewos kumaha ge? Ieu teh akibat kumaha? Ieu kajadian teh sawajen nemongkeun kalemahan-kalemahan bangsa Astina. Nemongkeun kabodohanana tuh gini. Akibatna gini kalah ngayakeun tindakan anu anarkis tibatan malalikin. Ai talaga teh panpuseun larat puseur taya pansuranana teh ngocor da bener tak ieu kajadianana nepi karusak negara teh bongan duit ti luhur teh di mana ka mana ngocorna ieu teh kudu dipenet kudu diluhur keneh. Alah eta mulina teh
di mana yang sana ieu sing mikir kapan anjeun teh ieu teh mimpin rakyat kapan anjeun teh ieu teh digedekeun teh ku rakyat anjeun ulah anggap sapere ting ka rakyat di negara kita mau dibolak ini baheula mana korupsi nasi rumputan di kolong meja dia kena mah di atas meja dia udah pisan mah meja dijual aset-aset negara dijadwalan atau puguh dikedukan harta urang seueur jagongna ku batu dijagangna urang dari bukti nama para siawe urang padahal sumber daya alamna manusia kieuwah subur makmur kemarin server sudah pada mau pinjam keluar negara moal di negara urang geus kumplit beunghar tadi mah jelema mana bararangsa nya dipariksa tadi leureung lamun heueuh melanjut iya kadang-kadang bangsa dipariksa ku garong mah bae lain atuh kira-kira gitu iya mau dari itu buayana ayeuna hari Bayangkara kamari Cikene hari kebangkitan nasional urang teh cinggalun langkung ngaronjat dina negakeun hukum manusia adil-adilna utamina ade di kepolisian dirgahayu teh Bayangkara anu kabedak dua nuhun mudah-mudahan cing ngaronjat dina pelayanan dina pengayomanana ka masyarakat cing langkung ngaronjat datang tosna oge masyarakat teh bakal cinta, bakal mideudeuh ka aden upami laras-laras ieu hukum ditegakkeun. Nya. Ulah nepi ka nu nya dilain-lain, mulai dinya citra polisi teh ulah nepi ka dianggap goreng di masyarakat teh. Kujalaran oknum-oknumna. Itu tadi. Nya. Belum ada gede kalau masyarakat kumaha teh. Nya. Senang dodol. Tong di pararanna atuh duit ka anak. Kadang-kadang raskin oge daeng, aduh dibagikeun teh ka dulurna, wungkul. Iya. Anu wawuh wungkul anggar nu sejenna mah tak ribut jeung ribut ini. Iya BLT. Salah sok. Nu mata apa sering ribut ieu. Buktikan di hadapan masyarakat adil benar jujur teh. Ngabek kursasekna nilasa kelasna. Dicontohan Rasul Pangeran nepi ka sateasana jadi Rasul teh geuningan jadi budak angon heula. Nepi ka ditindas ku karuhun-karuhun urang kakara mulus di negara munti-miti ku pucuk pamimpin nepi ka rakyatna kabeh geus jadi budak anggon. Ai budak dirinya teh hartina teh abid jamaah pinuh ku pengabdian. Setiap jamaah pinuh ku pengabdian moal jauh dina pitulung. Hartina bisa ngangon hawa nafsuna. Tidak ini kurang ngangon. Ngangon di ngangon makan ayam raja kalau batu ni. Tidak kurang bisa ngangon kawan nafsu. Ular pergi di rumah, ular pergi di abur. Mata ulah dipakai kedok atau agama termuslim ni. Buktikan di nama. Darayat mah terbubuh janji, terbutuh janji tu. Butuh bukti. Pokoknya pemerintah negara aslinya ulah jadi anggota NATO. Nah, si NATO teh no action talk only.
loba syaur tanpa gugur, loba cerita tanpa nyata, rakyat berpenting kenyataan. Mikir duh, gitu kan saha bujur. Mah, buktaskeun, gerakkeun ke kepentingan negara jeung bangsa, ulah gerakkeun ke kepentingan pribadi. Ayo, bejakeun kana kerajaan aslinya. Yo, bejakeun raja adalah untuk kerajaan itu barang kita tidak deh. Markana aing nek ngadengkeun dakwah. Hajuana mah balik. Aya. Lain golongan urang teh mah. Dakwah isa makan memakai jawaban itu. Beda pamandegan. Ayo. Teu. Ade, kumaha? Da mubadi teh sasauran kitu. Ceuk saha mubadi? Yang tidak mengiring jadi gugu, dek digugu, dek minta anu penting amal ma'ruf nahi mungkar. Ditepikeun mah kudu digugu, nuhun henteu sabodok, da pangeran geus nyadiakeun neraka. Teu kudu dihukuman ku urang. Anjir. Hebat ieu mah. Ya, Pak, ini Pak. Aya. Nuhun ade, langsung atau budak di mana itu ya? Menulungan abdi coba, iya. Aikun orang nama karena tadi ada donat, ya ada Batam, ya. Barangkali buat telepon. Aduh, teh, kumaha sakedap deui ah. Naon? Ulah wakabuli hanan itu nuju ngaliwat. Oh, situ marepot ke anu teh ulah. Nya. Nah, saya tengok pelos itu nih, Om. Kedupi kakasih teh saha deh, upami dipersatkeun ngaran kaula teh Bambang Ludira Suta. Bambang Ludira Suta. Terus maksud numawi ka pada teh kaula teh. Saperkawis silaturahim, kadua perkawis kaula teh bade informasikeun Bapak. Informasikeun kumaha nu saurna di negara Amarta teh nuju aya kararepet. Cing, kararepet naon bae manawi kaula terang. Tah kata bapak-bapak. Cing nya budak teh waspada ge. Ieu Jetu ceritana nyata. Abdi we dina saku cing ada lamun apa karena saku abdi aya naon dina saku diteguh ku eta budak aya kartu gaple. Benar kan? Hah? Benar demi Allah ieu mah. Wah bodoh deui mah. Wacis kan budak. Ceking aya duitan eueuh. Heueuh. Kira aya pakai kuat ieu. Iya. Peryogi informasi naon urang ieu. Numawi karena pada maji sing abdi teh Dunungan juragan Bima Pandawa anu kadua teh leungit dan polri hilang tanpa kerana, ngaleos tanpa permios, imit tanpa pamit, duka kamana leos dan sareng kumaha nasib. Katuruk-turuk deui di negara Pringgandani ada teh cingu paraletuk bom. Anu palai kudeta ka Gusti Arimi supados lungsur tina ka Prabon, tina karatuanana
gitulah geus jelas numutkeun kronologi anu paratos disaurkeun. Nah, kronologi naon? Kronologi geuning lehol garing korong. Korong masuk ke gante dina beuheung awewe kong korong teh waktu gede salasna luyuk sareng anu disaurkeun kurang astina yen saatna cai kawalungan jamuna teh dilantarankeun silah cai na bener tah salasna bima teh dipake cocok dina eta silah cai ayeuna uluh ayeuna kade bisi kacamata politik jelema bisi ngadukeun domba bisi ngadudomakeun gitu jangan ngomong ngadukeun domba. Ini teh jelema nu anyar wawu jeung urang kada singkat gratis geus dipariksa KTP-na. Jane kade ngadoktrin jelema teh marukana wah lemes kaituna bisi urang singkat gratis. Ulah kabur ku asih. Kada munya kumaha namun dia urang laporan kan berwajib. Tadi dia bener disebut gawe bareng gawe rancane teh. Oh ieu leungeun pantai antai tangan teh. Di negara teh berwajib. Berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Jadi juragan Bima teh dianggap cocok. Nah, luyuk yang kejadian di negara naon Pringgandani. Aya nu rek kudeta atawi oposisi negara anu hayang ngaruntuhkeun kerajaan Pringgandani nyaeta putrana Raja Arimba Suwargi. Kaeta anu dina waktu ayeuna jadi jalma anu jadi bibit nurujit inu murusuhna anu salila anak teu weleh nungtun Raja Wisuna. Malihatkeun terus atuh jadi provokator teh eta anakna Arimba. Wah, perlu laporan, Pak. Perlu laporan. Upami ieu mah nyarangan jisim abdi. Laporan kanu berwajib di negara kumaha? Mana? Lamun salah beung kaula teh yakin Bima dipakai cocok na eta jelajah. Ayeuna lu tapi ulah kabar yakin, kudu karena yakin ulah kabar yakin. Mata kira-kira aja kak, pada urang ya para ahli, urang laporan ke Angkatan Darat, ke Juragan Antarja, ke Juragan Gatot Kaca, ke Angkatan Udarana, ke Kepolisian, ke Juragan Abimanyu, malah Juragan Abimanyu mati Kepolisian ada teh, Mieli anu ke-32 dah di Bayangkara. Lalu sakalian urang belum ngadoakeun ka itu hiwah. Urang ka kota. Den, kumaha upami urang sareng ayeuna mun ningakeun ieu kejadian. Barak urang sasaran. Ayo. Ayo tuturkeun deuleu ya. Abong dunya yang segala jadi.
anu kurang romantika kehidupan hampir kecewa kan urang hati urusannya kurang ayo begitu tiap martabat di bangsa kan bisa diukur tidak budaya budaya nanti awut-awutan perusak bangsa cara rumping keluarga besar Kapolres Garut bapak-bapak Kapolsek sareng-rengan polwana lain hayang kapolwan nyai dewek laki mau bobo ngan piraku kemudian dewek turun menang kenduk itu jauh kita nak kalang itu Dirgahayu hari Bayangkara pada dua siap ukur membangun kaewu sampai dinas sempat jadi bau sama dengan pikir Terima kasih.